itu kersaning yang agung toba sasat sana jadi daging soyo Neng Neni ngajan bawana amarah mulus lamun jeung pamilih mulus lamun toba mulus lamun Banglus lampahipun doh Bima anu sasatna lumampah ti alas saptarengga sejanga babad alas amer ye anu aya patulah patalida sarang pameredih ti pihak Kurawa leres Raden Bima halumampah sanajan ku ibuna ku eyangna ku saderekna dihulang kacarios di leuweung ku tarungu aya dua denawa durmuka dursala ya ki adi lan kadiheulanan di sauran tukuani aya naon ya anjing aduh ejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan surcor cai nu harerang kanca leres kulan matak endah ditinggali atuh katinggal itu buntur jeung tampele silih udag leres kulan di luhurna engkrang menising sari repeat gitu ai lestari ma alam teh kieu geuning kanca Eluh, endah ditinggali ki adik kan adieu engal di sauran ingkang raka gulan Kapirara petek kadana nu mulia tangku serego godana tapi niat kedah kebat ku gogoda ulah hebat leukenan bari
aya kasenian urangnya kumakulan dumeh urang bangsana dumeh bangsana nikmat we didengekeun dumeh sukuna kabeh ge geuning pada ngabogaan seni sewang-sewangan boga ciri khas masing-masing anu nepikeun kana rasana sumuhun muga-muga we lestari nepi ka mana kan tenan heuh kadede di sauran kulan ku tuang raka ayeuna sumuhun kulan bari canak bako kayaknya alah beres alah aya naon kakanda ke lanande adinda adikku ada hal-hal yang akan saya sampaikan kepada adinda alah oke lah hiji bangsa sareng seni budaya sangkan seni budaya urang sami umulena gitu kersaning yang agung coba sasat seneng jadi daging neng neni ngajan bawana amarah mulus lamun jeung pamilih mulus lamun mulus lamun jeung pamilih salah jeung neng manoriayan aya angin letik manjing sungsung mawa sehat heusi diri najan bawana lamah tapi lamun jeung pamilih ka urang mah ka urang matak nyukupan Pak Haji Sidik ngacan bumi teu coba beda tindung paribasa ibu-ibu mami anak neng ngawujudna kumaha neng sari rasa tunggalna kaula Gusti tunggalna kaula Gusti salah jeung disarengan ku panukun dunungan mugi-mugi abdi Gusti nengakeun ka Pak Haji Sidik biasa nyumpunanana sacara kaula Gusti manutan ka Rasulullah ngalakonan nu sajati
Denirak ingkang wontening alas pringganding asala wontening alas pringganding ansala dua denawa anu nuju ngarasakeun poyan panon poe sisi gunung dilebahkeun nanang ngalir walungan dek Kulan aya naon Kang